Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabiyyina wal mursalin min awwalina wal akhirin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kum urang sadaya sami hadir minggu di tempat dina ieu haflah. Sadaya puji hak Allah alladzi anzala sakinah anu ngaparantos anzala anu ngalungsurkeun Allah naon as-sakinata sakinah naon ari sakinah entengna sakinah teh bahasa sederhana pikeun urang mah tenang katenangan katengtreman nu mana tenang teh tenangna hate urang tenangna tentremna rasa dina hati urang. Allah ngalungsurkeun tenang, Allah ngalungsurkeun tentrem. Anzala sakinah fi qulubil mu'minin dina pirang-pirang hatena jalma-jalma anu nyampak dina eta hate jalma teh naon iman. Lamun sekamari ieu teh ngahartian enteng nama ngahartian mukadimah. Para sepuh sadayana nu bieu teh lamun sebulan-bulan kamari mah keur usum dinu hajat urang dinu nikahkeun sok seringnya ngadaru sakinah. Mudah-mudahan cenah keluargana si sakinah mawadah warahmah. Sok sanajan loba teu kahartieun naon maksudna sakinah di dieu. Allah ngajanjikeun jeung mere enteng pikeun 10 urang lamun urang hayang boga sakinah jeung urang ulah menuju ke rehing disebut sakinah teh kudu dina keluarga we unggul. Kudu aya kasalakina jeung aya pamajikanana, kudu aya caroge sareng istrina atanapi bojona. Dumeh dina urang ieu nu nikahkeun sok ngadoa sakinah. Naon sakinah teh kudu aya salakina jeung pamajikanana dina tentrem hirupna. Marukan satiap pribadi urang masing-masing teu butuh kata sakinah. Dina bukan neme musim kuring kaguar Allah nu ngalungsurkeun sakinah, Allah nu ngalungsurkeun tentrem, anu Allah nu ngalungsurkeun tenangna jiwa-jiwa antara pirasa dina diri urang lamun nyampak wadahna sepuh. Lamun nyampak ayatna naon nu nyampak teh naon fi qulubil mu'minin. Allah teh geuning bakal mere katenangan teh, Allah teh bakal mere katentreman teh kasaha ka jalma anu dina hatena nyampak iman. Enteng geuning yang sakinah mah. Enteng bahayang sakinah mah ku Allah dibikeun. Telebar Allah mere sakinah, telebar Allah mere tentrem, telebar Allah mere tenang kahirupan urang lamun urang nyampakeun dina hate urang iman. Jadi lamun dina rumah tangga lamun urang sok ngadoakeun kana enggal nikah, nu anyar nikah, pambujung hingga nu anyar nikah dadan anu geus puluhan tahun nikah oge urang rumah tangga pancan tangtu sakinah. Geuning syarat hate enteng. Lain ku harta, lain ku pangkat, lain ku jabatan, lain ku kedudukan, ku Allah silibere naon fi qulubil mu'minin. Cukup dina hatena nyampak iman. Dibere tenang, dibere tentrem. Da geuning naon sababna, da buktina kanyaho kauningan ku urang, karumaoskeun ku urang sadayana loba anu harta banda nu dititipan ku Allah dikeresakeun urang hirupna
kagolongkeun jelema anu aya nyampak harta bandana cantang teu tenang dengan loba anu geuling gasahan dasieun ka paling atawa anu boga pangkat jabatan anu mentereng luhur angger we geuning geuling gasahan teu tenang hatena teh da loba sieun anu ngabadu sieun anu ngintip sieun anu ngagejretkeun henteu tenang we harta pangkat jabatan kedudukan jeung sagala rupana eta mah faktor anu ngadukung bisa jadi ngadukung bisa jadi ngagubrakeun bisa ngaleungitkeun tenangna hate hirup urang nu mana nu pokona syarat mutlak sareng Allah enteng asalina iman geuning rumah tangga ge sakinah masalah barengan ku iman urang ge hirup abah urang sadaya dikeresakeun tos teu gaduh bojo nah bisa sakinah kacida bisa naon sababna sampakeun iman dina hate urang sampakeun iman dina hate urang tak urang teh sepuh wengi ayeuna teh hadir teh wengi-wengi kikieuhan teh naon supaya hayang nganelan iman lamun iman urang dina hate kandel teu hese Allah ngalungsurkeun tenang matak tong ani sepuh mun urang hiji waktu iman teh kaguar kumaha hayang cara nganelanna atanapi supaya yang betah iman dina hate urang da kaciri urang kanal iman kuatna iman atawa ipisna iman dina hate urang tong wakan nuduh atau wakan nilai batur nilai we dina diri urang naon nilai diri urang lamun urang hiji waktu urang nikmat nalika taat ka Allah eta teh keur kanal iman urang teh lamun urang ibadah keur sumanget madep ka Allah eta teh kanal iman teh teu hayang ngalaksanakeun teu hayang ngalaksanakeun larangan Allah eta teh kuat iman teh keur kuat entengna mah kitu simpelna mah kitu lamun urang sumanget salat berjamaah sumanget ngaos sumanget tong bojong hingga aya nu ngajak nu ngajak ke indit sapanjang urang jagjag mah indit we naon sabab sumanget betah cicing di masjid teh betah cicing di madrasah teh nikmat ngariung lumingkung jeung jalma-jalma nu saroleh teh nu diobrolkeun jeung dicaritakeun teh ilmu pangaweuruh meuni betah kana hate teh iman kuat Allah ngalungsurkeun tenang hiji eta terkanal anu ngajak teu balege anu ngajak naon we anu ngajak milampah dosa anu ngajak hal-hal anu teu sapagodos teu hayang urang nuturkeun teh sabab keur kuat iman enteng sumangetna hate urang dina ngalaksanakeun parentahan Allah eta iman urang sawalerna kumaha nalika keur ipis bah lain teu aya ieu mah keur ipis urang teh meni humandeuhar urang rek ngalaksanakeun ibadah teh keur beurang keur sumangat nu usaha di kantor pada melar kurunyung we adan loho lah geus adan meuni seuseut rek init ka masjid teh meuni hoream atanapi emang nujurkeun di jamban atau di serang Allahu akbar aduh lohor geus adan mangka himpa gawean can anggeus meuni seungah rek eureun teh ada keur ngabedug masak semangat gancang buru-buru angeus ngan buru-buru teh da cantang tuh kumaneuhar keneh erek salat nama bisa wae dur langsung eureun salat nama setengah 2 kurung jam 2 ngarempet ka jam 3 deukeut ka asar kumaneuhar seuseut-seuat seungah dina nalika ngalaksanakeun ibadah eta dipastikeun urang iman urang keur ipis keur goyah iman teh sanes teu aya keur ipis wah cenah eueuh we teu boga iman moal da ibadah acan moal aya paksa moal aya bahasa hoream eureun we ada cek abah teh dengan da abah mah sok keneh najan hoream memaksakeun we nah maksakeun teh naon sabab ingat hiji parentah Allah berarti aya iman keneh ngan ipis
Bisa jadi penting ayeuna di antara malam minggu ayeuna osok urang abah atanapi bapak-bapak ngahadiran dina pangaosan malam minggu bisa wae di antarana aya sumanget malam minggu teh ngaji teh. Aya hoream tah eta ukuranna mah eta we. Heueuh katingal ini tah mah gidigna mah ngan dina hate urang sumangetna atawa dina hate urang beratna tah eta ukuran iman urang. Sedangkan ayeuna ku urang nu diudag-udag ku urang sadayana pang katenangan hirup ujung hingga di akhirat jaga di alam dunia ge diudag ketenangan. Sehingga loba hal perkara jalma anu salah kaprah marukan tenangna jeung tentremna hirup dina boga harta. Keur teu boga mah lamun seug boga harta mah jongjon ibadah teh. Geuning buktina salabah dibere kabeungharan meripuh ibadahna teh. Dicontohanna teh kitu. Lamun dibere pangkat jabatan jongjon ibadah teh geuning loba anu boga jabatan luhur nepi ka poho kana ibadah. Ujung hingga ibadah berjamaah ka ujung hingga berjamaah salat fardu ge cantang tuluy dilaksanakeun. Duh ku kasibukanana. Sedangkan eta loba nu jadi udagan bahkan ka kurung urang sadayana di bumi masing-masing dalam boga gawe tenang boga harta cukup mah meureun moal nepi ka tinggalieun waktu salat berjamaah di masjid teh. Ban seringnya bah urang salat jadi bahasa urangnya. Da sanes teh hoyong ajengan abdi angkat ka masjid teh cenah lohor ka masjid berjamaah sasarangan. Apa nuju kuli meuni sesah barang kitu. Da lamun teu kuli mah lamun artos gaduh mah da moal teu sesah mah sigana bakal husu ibadah. Dikeresakeun ibadah teh gawe teu hese duit boga anger seuseut-seuat ka masjid mah. Marukan anu teu boga harta marukan ku harta bisa ngadorong kana ketenangan bahkan eta modal utama. Padahal geuning digubrageun ku Allah teh enteng as-sakinata sakinahna di urang fi qulubil mukminin ayana dasar di setiap jalma-jalma anu nyampak dina hatena teh iman ka kami saur Allah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Dafang dorong iman teh tadi teh bisa dicirikeun ku urang. Tong jauh-jauh bahkan ka hartos ku abdi tadi ge sakolebat ge sepuh kasih ka hartos nalika urang keur sumangat ibadah keur sumangat urang ngalaksanakeun parentahan Allah ujung hingga parentahan Allah keur sumangat urang nulung jeung babaturan jeung dulur jeung baraya jeung tatangga silaturahmi someah dareh deh urang teh jeung sasama gotong royong di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, semangat berkuat iman teh eta teh. Pada di waktu jeung hoream jeung naon, aya nu nyampeur ngarona oge, naon we alasan teh, jeung sagala rupa. Nu ajak gotong royong, naon we dijemput teh mah aya alasan aya prayogi jeung sagala rupa. We gede namakan ku hoream. Eta keripis. Iman urang teh. Kumaha turun kitu urang sunatullah dan memang geus kitu kaayaanana dina jirim diri urang salaku manusia umat Kangjeng Rasul anu akhir zaman model antar urang siga kieu aya Yazid aya Yangkus aya nambahan jeung nguatan nganelan iman urang hiji waktu aya ngurangan iman urang tong aneh jeung geus ilahar bujeng hingga dipangkat anu tara ngaji nu osok ngaji oge teu saeutik anu mineng ngurangan iman teh tong bujeng hingga nu osok ngaji modal abdi nu sok nyarita lolobana mineng kurang iman teh itu abet wani nyarita kitu da rumasana kitu karaosna pangna nyarita kitu teh karaos padahal abdi aduh berjamaah geus abdi oge mun teu era kudu ningali ngabring ka masjid mah ni hoream rek berjamaah kewe sagedeung deui hiji waktu atawa kaduana teh era nah begini teh dalamun seug teu ngomong-ngomong manfaatna berjamaah salat mah padilah berjamaah salat fardu mah da hoream rek berjamaah eta teh aing geus kagok ngomong nerangkeun kapaksa ini apa kitu teh anger lemah kene model abah model emang di dieu lamun seug teu ngawarah nyiksa budak ngajigir budak teu salat mah nalika aing hese rek salat teh ngan era we ku budak
magahan sigan magahan sigan nya piraku ari aing nanti ini biasa pan orang begitu. Tapi alhamdulillah naon aya pangdorong kana kahadean bisa jadi nguatan jeung nganelan iman urang sadayana. Eta ciri iman urang kanal atawa ipis kuat atawa lemah nu aya dina diri urang. Lajeng katilu kumaha atuh sarana supaya hayang nguatan iman dina diri urang, supaya ti waktu ti mangsa ka mangsa teh ti waktu ka waktu teh jadi kuat iman urang teh, jadi nganelan iman urang teh. Seueur pisan carana. Naon tadi di antarana sing mineng nyieun kahadean. Entengna mah kitu bahasa sederhana abdi mah. Sing mineng nyieun kahadean, sing mineng nyieun pagawean an dipikaresep jeung dipikacinta ku Allah Subhanahu wa taala. Boga harta mineng kaluarkeun hartana dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Teu boga harta mah boga ge tanaga, pake tanagana. Teu boga tanaga geus kolot hengker. Bujang-bujang harta ge da pamere ti anak atau ti incu. Tanaga da geus kolot jeung rek tutulung rek babantu ka batur tanaga geus hengker, mere tanaga kesang saeutik geus haheho balum ka batur tanaga geus hengker, mere tanaga kesang saeutik geus haheho balum geus kolot, tungtungna mau ukur cicik loba waktu minang hadir tempat pengajian kahadean keneh adorong kana taat urang ka Allah. Da loba cara seueur carana seueur tarekah pikeun urang pikeun ningkatkeun jeung nguatkeun iman urang ka Allah Subhanahu wa taala. Henteu heureuk jeung ulah di kelas-kelas ulah di batesan di pageran. Da majami teu gaduh bade midamal ka saya teh meuni moal teu siga sapartosi anu abdi mah bati hoyong loba ukuranana. Boga harta ku hartana teu boga harta aya ge tanaga ke tanagana tanaga geus hengker da malum geus kolot ari ngaran kolot berarti umurna teh hirup di alam dunya teh leuwih lila tibatan budak ora aya pangalaman anu endah pangalaman anu hade obrolkeun nu kira-kira manfaatna bisa Pak. Jadi nguatan iman urang sing mineng midamal kasayan sing getol nyieun kahadean anu tujuanana pagawean eta teh dipikaridho dipikacinta dipikaresep ku Allah Subhanahu wa taala. Udah urang maraja teh nyieun kahadean hayang menang pamujikeun bae, hayang menang pamuji oge da urang teh eta teh nyieun kahadean daripada dipuji hayang kahadean teu. Kitu jangan orang mah sok rajin nyen hayang aja nyen kahadean kudu dipuji wae keun bae sugan aing kubiku mineng mama leungit pamuji kahadeanna mah anger da geus ada keun bae daripada urang dipuji beak dengkak nyen kahadean teu kan ribeuh sok model kabar udah kurang jeung sadeu mun teu dititah mah mal ini diseuk-seuk kamera ini ngaji teh kapaksa alhamdulillah kapaksa lagi ini dibanding ini teu omongan sugan jeung sugan ari kumineng mah ai ku sering mah model urang sadayana hade di pangaos ai ku mineng mah bisa jadi mineng keneh kapaksa tibatan sukana mineng keneh maksakeun tibatan ikhlasna keun bae sugan dina ribuan ratusan kali kapaksa aya sakali atawi dua kali katresna hate anu ikhlas urang milampah kasaean daripada jarangnya kapaksa kan ribet gitu kan baik. Nah supaya kusabab minang mah urang bisa jadi sugan jeung sugan diantarana aya ikhlas katresna hate sanubarina sumanget tina nyen kahadean sumanget tina ibadahna tina ribuan kali tina ratusan kali tina puluhan kali urang hadir di pengajian ukur ting taun inu iraha ting sakali ting dua kali nu sumangetkeun bae dibanding ngadagoan ridona hate can purun wae cenah hate teh can dek keneh pana
loba meureun tetangga urang rencangan abah rencangan emang anu diajak ka pangaosan ka malam mingguan anja cacan purun keneh pan geus sabaraha tahun pangajian ini candak keneh wae hadaguan ikhlas teh kongkoak nepi ka ngungkut moal jadi naon sababna da ikhlas mah lain joro-joro teu puguh-puguh tapi di antara hakikat nama ku Allah dititah ikhtiarna urang naon dikeureuyeuna ku urang ngeureuyeuhna bisa jadi tina ngeureuyeuh jadi kebiasaan pikeun urang tina kebiasaan urang jadi cinta urang hadirna di pangajian geus cinta hadirna di pangajian urang teh leungiteun lamun teu hadir ka pangajian hate teh asal melang teu hadir teh da sabab geus biasa teh munculna eta supaya ngadorong urang minum nyeun kahadean bisa jadi ngadorong kuatna iman urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kumpulna ngariung model kieu diseringan kumpul ngariung model kieu semakin lah teh mungkin sering mungkin lami urang ruang riung dina tempat hade eta teh otomatis mirangan perkara anu teu munasabah ngurangan waktu-waktu anu dipake lalabrumah urang model kieu punten lamun malam minggu urang ka pangajian meureun ti jam bada isya ti jam 8 mika jam 9 atau ti jam 10 we panjangna di dieu ngariung sakedik ageungna teh meureun emang teh nya akang teh cepil ngupingkeun pangaosan urusan ngarti teu ngarti kumangke minimal ceuli teh ngadenge pangajian soca ningalna lamai teh jempe meureun salila 2 jam mah jempe atanapi babacaannya bisa jadi lain malam minggu mah kumpul jeung keluarga kumpul di pos ronda di teras jeung batur salila 2 jam bisa 12 urang bika salosin jelema nu diomongkeun ku urang pan 2 jam malam minggu ieu mah jempe disingkahkeun tah ka gorengan teh secara langsung jadi otomatis bang nalika urang milampah seringna midamel kasayan secara otomatis nyingkahan pagawean anu dibenduan ku Allah Subhanahu wa taala nu mawi seringna hadir di majelis ilmu kumpul ngariung jeung ahli ilmu jeung golongan jeung jalma-jalma saleh minimal henteu ngilu nyarita ge cepil ngupingkeun kahadean cepil ngupingkeun ilmu sanajan urang teu ngarti-ngarti daripada ngadenge ceuli urang dipage ngadenge kagorengan batur da anehnya urang nya karena ilmu mah hese ceuli teh dibulak-balik teh pohodi urang teh teu nepi kana hate tapi kagorengan batur mah sakali dan langsung kana hate teh bisa diterangkeun ka nu lain teh tong ujung ka harita keneh isukna ge bisa diomongkeun nu penting ngadenge urusan kagorengan mah nyamangnya bisa najan saliwat ge beda jeung ngaji tah model abdi panjang lebar bisa jadi naon tak engke emang euy aya kabojo diobrolkeun ting nu mana anu nepi ka obrolkeun lamun bisa diobrolkeun teh tapi lamun di jalan pasampangan ngadenge ai batur nu bijil kagorengan batur anu kaluar ukur sabaraha kecap mulang ka bumi panggih jeung batur bisa didongengkeun ku puluhan kalimat naon sababna da doronganna teh kitu bibir teh akeul lamun teu nyaritakeun komo osok rajin nonton dina media sosial mendingan nya na keur rame keur meujeun anu kareutu pan urang teh pan mun ngagoreng teh siga anu kaalaman pisan urang teh nya anu bangsa dina TV boh dewan boh pimpinan urang segala rupa bupati gubernur pan urang teh nya anu resep pembebeakan nguji sigan geus kaberena puluhan kalimat anu ngewaeun bebeakan ngogoreng sigan ngarasa katinasna teh naon manfaatna naon bebeakan nepi ka ngabudah urang ngogoreng we wow henteu panggih henteu baheula oge milih henteu nah bebeakan pan dina bab kagorengan tapi bab ilmu mah pana
tiasa jantan ieu model ieu cantang teu tiasa diuraykeun tang teu tiasa diterangkeun deui ku sepuh. Oh pangbola nerangkeun ajengan ngarti ge henteu tah teu ngartina urang cepil dugi kana cepil urang mudah-mudahan dugi kana manah urang sadaya teu bisa kakedalkeun ku urang sakedik ageungna ieu waktu sajam atau 2 jam urang biwir jempe atanapi cepil ngupingkeun ilmu sanajan teu kaharti oge 2 jam ieu dipake manfaat jadi saksi di payunan Allah Subhanahu wa taala. Malam minggu nu ayeuna ieu teh malam minggu nu berkah pikeun urang pikeun abah pikeun mang naon sababna isi mang isi abah teh satekah pola ikhtiar hayang meunang ridona Allah Subhanahu wa taala ku jalan kumpul di masjid kumpul ngariung di tempat majelis ilmu hayang ngaleungitkeun kabodohan ngan balikna can ngarti-ngarti keneh ya Allah ya Rabbana sanajan teu ngarti ieu si abah ieu si emah ngalengkahkeun dampal sukuna suku katuhuna lungsur rahmat pikeun ieu si emang suku kencana merolok dosana sing dihampura naon sabab initna jihad hayang ngaleungitkeun kabodohan nuntut ilmu mulangna oge gubrag teh di perjalanan punten di kodok-kodar Allah Subhanahu wa taala urang teh dipundut ku Allah nepi ka pupusna syahid menang rahmat Allah naon sababna keur perjalanan nyuprih ilmu sanajan ilmu mah teu meunang teu ngarti-ngarti. Tak urusan ngerti urusan Allah penting mah urang hadir teh nuatan teh bah nuatan iman urang sadaya. Jadi setiap urang ngalaksanakeun kataatan keimanan urang kataatan sagala rupa pagawean nu dipikaresep dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala eta secara teu langsung ngurangan waktu anu teu munasabah ngurangan waktu anu mubah ngurangan waktu kamaksiatan dihindari kurang sadaya. Eta hubungan jeung Allah hubungan jeung papada manusia hayang tenang naon jieun kahadean jeung sagala rupa